Ding. Masih Oding lagi ya? Ding. Wah, molor atuh. Molor. Molor. Di teteangan. Tadi tuh dia kalah molor di dia. Ding. 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 Ai sia. Nah yang naon cungur? Sia teu puguh pisan cenah nguseup na kumaha. Sia aing keur ngeunah-ngeunah ngimpi karek geek dik. Ngimpi naon? Anjing sia ti omongeun wae goblok. Naon karek di kumaha? Karek ku aing dik kieu kan. Anjing. Sia Ai sia kumaha ge? anjing teh. Ai ngomong atuh. Nah ngomong kumaha tuh sia naon ngahudangkeun. Nah kapan cenah cek sia nguseup na kumaha sia mah aing nu nungguan ken. Son, sia teh padahal mah tungguan we 5 menit deui. Geus kagok aing geus tinggal dikir kan ya. Anjing sia. Indit lah. Indit naon? Kalau Suka nyambung deh. sebenarnya enak gitu. Action. Indit lah. Nah, naon sia? Aing ek nguluykeun deui goblok. Sugan aya kenah awewena aduh. Moal nguseup. Geus indit lah. Ih, Nguseup. Si aing keur kakaragokna. Indit. ek dituluykeun kumaha tuh? Ek tuluykeun molor aing. Sugan we panggih deui. Rada edan we nya. Aing indit nyangka mana ngutupuk anjing. Gak dikat kutupluk nasi ading. Action. Aur sia mah dituluykeun sagala ngimpi. Puguh. Action. Anjing. Keur ngeunahna ek diki. Goblok ieu mah kudu dituluykeun moal balik ieu mah. Okrik action. Ding. Yo. Astagfirullah, sia naon deui purik. Arek moal. Naik naon deui wae sia ngaudangkeun deui. Pangudang ada gua cek main bola teh sia teu puguh pisan. Moal anjung. Ci, moal. Sia maki. Indit sia. Indit anjung. Moal. Ai sia, indit goblok. Tadi cenah erek teh ngajak indit lah. Oh atuh lah. Anjing teh kau. Dia geus kapanggih deui awewena. Kalau diudangkeun di Hamjadah. Goblok kalau garanggu. Bieu teh geus kapanggih geus naon. Duh, kudu dituluykeun di ieu mah anjing. Tanggung. Anjing. Goblok. Kakang mimpi di tenggelan aing. Alhamdulillah selamat. Gara-gara si Isa jeung si Burik goblok. Aing teh jadi we gagal ieu mah. Nuhun ya. Cuma pasti ke masjid nuhun. Moal atuh no keur aku teh bohong. Ya sayang atuh. Sayang sia punyuk. Aing ngobrol jeung awewe. Sayang. Nyawa atuh. Kudu disayang. Nya yang utah aing. Teu ieu. Tamat tuk lewat. Nuhun ke mah bade ka masjid nuhun. Tos heula atuh nya. Nuhun. Assalamualaikum. Karek ke jam 2. Kaborolah aing sare heula sagedeung. Soalna ieu menelieur pisan. Subroh. Cing. Kepentingan ieu mah aing. Geus magribeun manten. Nah kamarana ieu jelema nya. Beli eueuh hiji-hiji acan aing mah. Biasa mah aya si oding-oding wae mah atau si Ajo. Dekot ka eueuh. Nah si Ajo kamarana sap? Hah? Si Ajo? Puguh teuing kamarana, Pak. Si oding mah dituker ke teleponan yang kabogohna. Oh ya. Oh sayang. Wah, ini sayang foto.
Ker bercinta merenya si Oding ker beger. Oh, mah. Si Ajo ka mana si Ajo? Nah, marahnya. Ini tahu biladak ieu euy. Apa? Astagfirullah. Naik kari tu wae. Sia karitu wae kitu sia rek kumaha? Yo, ayeuna teh geus ek magrib. Cik atuh nyontoan. Pandidinya teh geus kolot. Sebagai kolot kudu nyontoan kan usaha handapeun. Aduh, sia mah ceramah kitu kunyuk. Nah, aing ge osok nyontoan naon ke salat. Osok sia ge ku aing sok dititah. Namun teh salat teh. Sia sok-sokan pisan kehead. Lain soal-soalan, Bang. Tah, ajarkeun si Faisal ame sinadaekan ka ieu, ka masjid. Da umur mah anu apal, Bang. Ci. Nah sia kunaon geuning teu biasana ding. Alabatan ti ustad sia. Yo, Sal. Jalma mah pasti aya robahna, Sal. Geus siap, sing areling ayeuna mah. Wang ka masjid. Goblok kasaningan naon teuing tadi teh keur. Telepon anjeun kamu gona sayang-sayang bari ngomong cenah bade cenah. Oh, meureun tadi teh awewena sing dek ka masjid asayang cenah. Berarti dititah ku kabogona, Pak. Halus oge nya. Halus ya mata halusnya. Heuh atuh halus. Alhamdulillah aing ge atoh. Nah siapa cenah ka masjid nah balik deui ding. Nah lain ngabejaan atuh. Beurang keneh gitu. Di masjid nage can aya sasaha. Nah ai sia atuh meni sok-sokan pisan babah. Lo aing tadi udang molor teh. Neuleuh teh geus 4:30 nah. Bieu di deuleu teh 4:30. Ai sugan aing mah sia teh wiridan heula. Cek aing mah cicing we dibalik deui ka wiridan heula sia di masjid. Aing kesel aturan nungguan saja mah. Sia keheadnya ho aing sia deui ka masjid sia teh. Pedaku dititah ku awewe sia. Ya, ka masjid teh kehead ulah karena dititah ku awewe sia. Sia kudu ikhlas tina teh sia. Kumaha ayeuna sia lamun putus jeung awewe sia jadi moal ka masjid. Sok-sokan sia. Ya anggar ke masjid mah. Naon sia ka masjid? Ya ibadah atuh. Heeh sia. Ngan kudu ikhlas kehead. Keras, Bang. Kena ku awewe sia ka bogo sia. Yang kudu daek ka masjid, kudu ka masjid. Kudu kretek tina teh sia. Ngerti? Paham? Paham. Geus lah. Baik. Ya, ke masjid. Erek ding engke atuh pan kakara geus 4:30. Heuh nyesal. Aing balik deui. Aing udangkeun atuh nyangke. Lah najis. Aing balik. Udah masih sorangan. Sia nya. Sumur teh. Pikiran tah ngahudangkeun aing bisa kabalablasan. Dijan hal gitu. Sal, Mana? ieu teh bicara lempeng kieu we jalma hiji acan. Mana kamar nanya? Biasana burit kieu teh liwat atuh aya penta-pentaeun. Heueuh, Mbah. Saha kanu ka udud atuh. Wan aingnya. Saha Sal? Ieu teh barakan udud. Iya cerita ka aing moal tanya. Bisa kitu manggulana. Aya urang keur udud teh. Kumaha teh geus kieu mah? Aing coba inget taranda Sal. Karanda. Heueuh kamari tadi mana pegat. Ieu teh pamajikan si Arif. Geulis mah henteu ngan bujurna gede. Ai maneh mah tuh sieun ku pamajikan moal wani aing mah. Oh, geus berpengalaman soal Yo. menangani pamajikan mah. Diganu wae. Itu saha nu ngadodorong motor? Oding lin. Soal si Oding. Kabalongkeun motor gitu patut mah pake galahurang ding. Non maksud? Eta motor buruk itu mending kena pakai sayang hurang. Bener pisan Sal. Tuh kitu dikukukut Sama wae. mogoknya. Tumpakan sia teh dorong tumpakan kuya. Cungur tumpakan. Lain mogok cungur, beak bensin. Sarua we sia teh garana didorong eta teh mogok. Motor buruk kan dikukukut keneh. Batur mah anjing geus pake galahurang sia teh. Di museumkeun nu kitu mah dikabalongkeun. Alus ayeuna mah ding ulah nu kitu. Yo cungur, mending keneh buruk daripada ngiridit mah. Anjing. Kaing sia. Nyebut pada aing ngiridit motor. Ya heueuh atuh, percuma motor alus tapi ngiridit. Emang ngiridit mah? Heeh, Sal.
500 sebulan. Aduh, aing bulan aing lagi teka setoran. Aduh. Si goblok nah anjing ngaledek ka aing mah. Buruk ku sia komo. Ya, cungur. Mau aing ngaburuk-buruk ge, kes teu ngeridit. Bari jengaran sorangan. Nah, ka aing pisan. Aing ngedit lain ngaran aing sal, dan ngaran aing mah geus goreng. Ngaran sarua geus backlist anjing, geus si Dede. Nu dulur pamajikan. Si goblok nasa ngaledek pisan si anjing teh. Ngarasa. Motor buruk nu sia mah maning aing menang giridit. Kalada oge payu osa. Ku aing mah Motor kitu mah mending duduk. eueuh bangsa ngadodorong eueuh teu siga nu maneh. Motor buruk kitu dikukukut. Apa kata dunia sia teh saroding? Dina sia kala kaecean. Tadi sia maju dua anak ku aing direngkepkeun cungur. Aja si goblok lah kanangtang. Sabar ka itu wani. Sok maju sok. Sok Aing mau mundur. Sok aing mau Aing sia sok kalah ka baju wae atuh. sok aing mau mundur. Si goblok. Kadieu sia. Sok aing mau mundur. Kadieu. Manehna tuh tong init teh. Sok kalah ka init. Kadieu tungguan aing. Sok maju sok. Aing mau mundur. Sok. Sok sia geuning mangkal ka ini.